ciri arek lebaran katingali, anu taraweh tinggal baris, hiji jesani nini ejeng aki-aki, nu teu kagoda ku barang beli. Di jalan beki macet kendaraan, jeung kaca imah loba di elapan sangkan katingali, imah anyar deui da geuning geus jadi tradisi. Tong hariwang lebaran mah geus pasti yakin datang, ibadah sing bener bari jeung tenang, ulah loba mangmang. Tong mikiran lebaran hayang boga kue hongguan, cukup we boga wadahna eusian, ku opak ranginan. Urang fokus ngadoa ka Gusti, mugia ibadah abdi ditampi oge dihampura, sagalana dosa nu dihaja jeung nu teu karasa. Tong hariwang lebaran mah geus pasti yakin datang, ibadah sing bener bari jeung tenang, ulah loba mangmang. Tong mikiran lebaran hayang boga kue hongguan, cukup kue boga wadahna eusian, ku kue kiloan. Penting mah orang ibadah nu kan penting mah mohon harus gitu bener gitu. Opak lagi teh semester aja.